godan. Waral Bukhari anna Rasulullah sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban ngadag dari mituturan saur Kangjeng di antara nu diucapkeun ku Kangjeng teh ieu inna dunya hulwatun wa khudratun sanyada dunia bagaikan buah anu amis tur bagaikan tatangkalan nu hejolem. Urang lamun geus ningali buah darmayu nu amis, harum manis anu amis, jeruk anu amis, buah-buahan anu amis, komo geus dijieun rujak anu amis, Masya Allah. Ti isuk urang puasa datang ka magrib, di dinya aya rujak anu geus diperkirakeun amis tiis. Ya Allah. Eta geus kieu bae di hareupeun meja. Geus teh indit-indit. Neuleuh jam. Seperapat deui geus kieu bae. Malah mah diambean. Eta ku kabita-kabita ada kada-kadaharan seperti eta. Seperti eta. Aya deui anak nu kadinya. Jadi tuh, jangan abah gitu. Itu nyendai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab wallahu a'lamu bimaradihi wattaqulan pada wadi sira kabeh fitnatan ing fitnahin asobatku lamun ngeunaan ya fitnah ing sira kabeh la tusibanna kang ora bakal ngena ditemenan ya fitnah ingong ake kang zarolim ya ladzina kabeh minkum saking sira kabeh khosotan haletang bal ta'ummuhum balitaha nyurambahakeun ya fitnah alladzina zalamu wa ghairuhum lan liyanil ladzina zalamu wa tiqwa bi inkari mujibiha minal munkari lan utawi ngaraksa fitnah iku tetep kalawan ingkaran kang netepaken ing fitnah minal munkari saking munkar wa'lamu pada waru sira kabeh Allah ing zadun ya Allah syadidul iqab iku kang sanget nyiksana liman khalafahu kade wong kang nyulayan ya man ing Allah. Ayat ieu khitabun lil mu'minin khitaban kepada mukminin secara mutlak sulahaihim wa ghairihim nusaroleh baik nuntesoleh seluruh mukminin kakhitoban ku ayat ieu Masya Allah. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة wallahu a'lamu bimuradihi para mukminin sing sarieun naranjeun kabeh sing rarempan naranjeun kabeh
fitnatan kana fitnan latusiban alladzina zalamu tengenaan fitnah teh khusus kanu zarolimna. Tapi ketika fitnah datang teh sumarambah ka seluruh manusia rek nu soleh rek nu toleh kabeh leteran. Ai fitnah teh naon? Fitnah teh kategenah. Ai kategenah teh modelna kos kumaha macem-macem nu bakal jadi siksa. Di antarana fitnah teh kohti paila. Da eta paila teh eueuh dahareun bubuahan teu aya pare teu aya gambrung kabeh kohti paila. Eta merupakan fitnah jadi siksa. Jaga eta sebab moal pati-pati terjadi paila lamun teu aya gara-gara mun teu aya sabab. Jaga fitnah gara-garana. Mana deui? Harga mahal ghala tidak terjangkau ku masyarakat, padahal maya pamarentah teh jang urusan masyarakat. Ngomong cowong nama dari rakyat untuk rakyat, dibuktiana dari rakyat untuk beteng maranehan. Tidak pernah merasakan rakyat terjangkau henteu sih meuli cabe. Rakyat terjangkau sih henteu meuli bawang, terjangkau henteu meuli minyak, terjangkau henteu sih meuli beas. Ternyata mahal hargana. Lapangan kerja geus memadai apa henteu sih jeung kaayaan rakyat. Sabaraha jumlah rakyat sakabupaten? Kemudian nu berpendidikan sabaraha, anu henteu berpendidikan sabaraha, anu masuk PNS sabaraha, anu boga lapangan kerja tani sabaraha persen, nu dagang sabaraha persen, nganggur sabaraha persen. Panu nganggur ge kudu emam sami wae. Tuh begitu mah nganggur teh kudu dahar. Tuh masalah patnya na apalah makan anu nganggur teh leuwih gembul. Nah. Kudu bisa nyiptakeun lapangan kerja atuh pamarentah, teu bisa mundur. Mohon maaf dah, saya mau mundur aja jadi bupati. Emang kenapa, Pak? Saya tidak sanggup menciptakan lapangan kerja, nanti takut di akhirat saya diborgol. Enggak dah saya dah tak eta ngaranna bupati piawai kos gitu. Kitu kene gubernur, komo presiden. Ieu mah teh jauheun rakyat kumaha. Belusukan di mana horeng. Nah, pencitraan malu. Coba bener-bener nyana jadi pemimpin, tak sabar rakyat. Nyeun pabrik kayu. Urang teu mampu, di luar datangkeun ka urang jasa sarua bae. Tapi kaayaanana ku hari buruh makin disaeutik. Asupna ge lumayan. Geus aya jadi karyawan, wah sayang jadi karyawan tetap hese luar biasa. Kontrakan naik, beas naik. Waduh, kabeh nararaek. Geus puguh nu dikutang manaik melulu. Tah eta bagus. Lain deui teh urusan naik kos gitu. Ditaekan bisa teh mah. Tak iya kan kita kudu.
tidak terjangkau na harga merupakan siksa fitnah aya sabab teh kunaon eta mentak jadi marah duh tasalluti zulama kunaon atuh ayeuna mah kafir-kafir teh bisa mendominasi zarolim bisa mendominasi baik politik maupun perekonomian budaya gitu keneh nu minoritas bisa gelekeun nu mayoritas merupakan siksa aya sabab fitnah eta pasti aya naon gitu pacekcokan pilokil kalimah pacekcokan sekup leutik sekup gede sekupna sekup internasional sekup nasional sekupna lah sekup kabupaten sekup kecamatan ribut fitnah aya sebab kajian buku mah nah ieu fitnah tersebut teh siksa ternyata lamun Allah geus turunkeun siksa bakal kakabehan sababna masalah saurang tapi ketika Allah nurunkeun siksa kabehan karasa sababna mah ngan saurang tapi harga mahal makan kabehan sebabna makan ngan saurang tapi pacekcok nama urang kababawa sebabna mah ngan saurang ketika Allah ingin tsunami kabehan kabawa kabeh ku tsunami nu salat nu teu salat kabehan pada gara-gara nama si eta anu dipake kebenci ku Gusti Allah ketika disunamikeun kabehna padahal mah saurang sabab anu dipake kabendung ku Gusti Allah ketika digembakeun cara dipadang kabeh beuneu saurang dua urang padahal mah tapi ketika Gusti Allah nyiksa Yogyakarta kabehan mantap kudu dijaga ieu fitnah ieu ulah haju ambalaya mana sababna nu mabok eta sabab godob Allah mancing fitnah lamun aya anu mabok di lembur urang eta teh keur nang tangan Gusti Allah lamun Allah datang ka godob terus nurunkeun siksa lainnya na bae kan anu kena siksa nu ngaji, nu salat, nu soleh, beunang kabeh kasiksa kabeh. Mana deui sumber fitnah teh? Sumber fitnah zina. Nu zinahna saurang nyen bendu ka Gusti Allah. Lamun Allah geus bendu, ku Gusti Allah dipailakeun, ku Gusti Allah dimahalkeun, ku Gusti Allah digempakeun. Kabehan kan kena. Kabehan kena deui kumaha? Tanu badak ieu khitab ka seluruh mukminin supaya peduli lingkungan, peduli agama, peduli situasi sebab lamun Allah geus bendu Allah nurunkeun babenduna siksa kabeh kena kabeh. Wattaqu sing rarempan naranjeun kabeh fitnatan kana siksa in asobatkum lamun ngeunaan karanjeun kabeh siksa la tusiban alladzina zalamu minkum khassah anu henteu dikeuna-keunana ka jelema anu zarolim hungkul khusus henteu bal ta'ummuhum wa ghairahum balik teh sumarambah jang nyana nu zarolimna oge nuliana beunang kabeh kena kabeh carana kumaha wa ittiqauha bi inkari mujibiha minal munkar nyalametkeun fitnah yakni siksa kudu ngingkaran sabab da siksa nu netepkeun kana siksa naon minal munkar tina munkar geus munkarat eta teh horeganan keur mancing fitnah bebendu Allah dumantak urang ulangan tep kana bebendu Allah sebab lamun geus datang fitnah maya ne siksa bakal kena kakabehan
Mantak cek Ibnu Abbas amarallahu azza wa jalla al mu'minina alla yukirul munkar baina awari. Allah merintah ulah ngantep munkar nu aya di muka bumi di hareupeun urang engke faya'umuhumullah bil azab. Allah bakal nurunkeun azab secara merata. Ayusibu zalim wa ghairu zalim, bakal kena nu zalim jeung nu henteu zalimna kabeh. Ulah cicingeun urang. Ulah cicingeun aya munkar. Jadi urang kudu siap. Lamun aya jelema nu mabok, urang gagah si ituna kauntup ku urang. Datang. Ulah ngaku boga-boga cimande digunakeun tilong. Pengkhianat cimande eta kos kitu. Ulah ngomong doa. Buka baju, buka kaos, buka celana. Tawa ka kamar kos kitu. Datang. Anak sadia. Sialah murid mabok sia ya dipersilakan. Tapi ulah di dunia Allah. Teangan ku sia negara nu lain Allah. Loh sia mabok sadek tadi itu. Satungtung di dunia Allah. Aing tanggung jawab. Goblok sia ngacak-ngacak negara aing. Awas. Tadi sia kalian kurang. Enden di mawar. Sadar. Ngaji. Kula di mana? Pugur anak santri di mana? Jiwa marah. Teu marah kumaha? Mabok sia, goblok sia. Ji moal isuk mah teu boga duit, goblok sia. Allah. Eta dakwah. Urang gagah teh gagah petakeun. Petakeun. Ulah ieu hareupeun jelema jambu dikeun. Nah, lihat nih. Cek, sapira jambu. Tolol atuh budak leutik ge seserian. Jambu atuh boro-boro nu boga pencai ge bisa cakal sapira jambu. Jambu geus beaku kalong. Eta jelema tolol daun kos itu. Pohara. Aya apel. Nih lihat. Cek. Geus beulah di dahar kudu. Tapapan tolol sama jelema. Dakwah. Aya anu keur ngobrol duaan di kursi di sisi jalan datang. Lu ini suami istri bukan? Suami istri bukan? Kalau kamu suami istri udah gak ada masalah. Tapi kalau bukan, ini nanti awas tsunami lu. Kalau udah tsunami kan bukan lu ayah ini yang kena, karena gue juga kena ini. Ye brengsek lu. Lu jangan bikin blon di depan gue nih. Ya Allah ya Rabbi, agama lu apa? Jangan sampai mengundang tsunami. Kan kalau lu ayam yang ke sono yang disiksa ya itu mah terserah dah. Tapi kan ke gua ini. Je parangsanya. Ayo jangan di sini loh, sono loh, kabur loh. Jangan. Eta karak dakwah. Lamun aya kumpulan orkes, kemudian gitu biduanana sataranjang atau make baju mangan dirawis-rawis, dihandap mararabok, kurang kan teu mampu. Lapor orang langsung, polsek. Lapor Pak, lapor ada apa Pak Haji? Di sana ada orkes Pak, yuk kita sama-sama ke sono. Boleh deh, cakap polsek, boleh. Boleh, yuk saya gonceng. Bagus ya, bagus. Iya, tolong lain dakwah nonton bareng polisi. Cakap polsek, ada apa emang Pak Haji ini ngajak saya ke sini? Ini urusan kita sebagai umat Islam. Ini kan yang begini haram.
keharamannya ini mengundang ghadab Allah. Kalau dibiarkan nanti ini bisa jadi gempa. Kalau terjadi gempa bukan saja dia, kalau dia aja mah yang kena kan enggak apa-apa. Ini kan kita yang enggak karu-karuan, ini kena dengan gempa. Masa dia yang joget kita yang kena gempa? Nah ini kan enggak etis. Nah cakap Polsek atuh kalau gitu kita sama-sama aja menikmati yuk. Tolong Kapolsek dah goblok. Dakwah urang dah sanggup tetap urang dakwah di sisi digigir nu mabok kuari mah dihareupeun imah urang nu zina kuari mah digigireun imah urang eta kontrakan teh kapan eta teh aya hiji dua nu zararina di dinya geus puguh rumah-rumah susun geus puguh hotel-hotel motel-motel dan lain sebagainya. Nah ieu bayeun nu dihareupeun urang eta mengundang ghadab Allah. Jaga wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Mun geus diturunkeun siksa kabehan kudu peduli kabehan. Eta nu mabok tangani ku urang dakwah. Urang nyieun organisasi untuk menangani dakwah tersebut. Nah, nu mantep teu salah teh FPI itu. Yang nu mabok-mabok beratas, zina-zina beratas. Aya bagusna. Aya bagus. Adapun isu-isu nu lain-lain eta mah sakadar isu lah. Hayu organisasi mana anu bener-bener dakwah. Karak. Alhamdulillah. Iya kan geus terlena di urang nu dakwah teh kumaha. Eta kakarak lah eta mah kutu-kutuna tuma-tumana eta mah. Ai eta nagara. Pamalingan tadi negara teh. Urang ngadengi kan di berita-berita bahwa si A korupsi sekian miliar triliun malah. Masya Allah karita eta lamun teu diamankeun mun ku urang henteu diadili seadil-adilna tunggu ghadab Allah siksa datang. Nu mentak teu salah-salah amat eta Habib Rizik demo keadilan lantaran ieu penista Al-Qur'anul Karim. Lain ngan sakadar sakitu lamun diantepkeun ku urang kumaha lamun Allah nurunkeun seuneu ti luhur. Jakarta bea kabeh. Terus ka Lipo, terus ka Serang, nu aman ngan Cilongok doang. Atuh sarua aing ge kahayang doang. Atuh kena kabeh, lain curang kitu ngan diamankeun we ku Gusti Allah. Sia mah aing salamet teh baguna ulah. Tuh. Tak ieu kudu dipikir teh ka jauh ka ditu. Ulangan sakadar amankan demokrasi, amankan demokrasi. Kan ieu penistaan. Tak ieu teh lain masalah nanaonna mun Allah benduk godog turun lain ngan sakadar nyana. Lain kan sakadar anu ngadukung ka nyana tapi kan kabehan kena. Masa orang teu puguh teu karo aja kena. Maka pedulilah dengan ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Lain eta bae hayu kabeh menteri nu korupsi sikap. Hayu sadeui pagawe-pagawe korupsi sikat adili seadil-adil. Saha bae ulah asal nyen gerakan makar, asal nyen gerakan makar. Ai nyana mah teu pernah makar. Ieu teh kudu diperhitungkeun teh urang mah lain ngan sakadar lah, sakadar kos kieu tapi lamun Allah geus nurunkeun azab. Ieu kan sieun wattaqu sing rarempan arane. Fitnatan kana siksa la tusibannal ladina zalamu. Nu teu kena khusus ka jalaman nu zarolin. Kabehan kena kan urang. Digambarkan ku Kangjeng Nabi persis seperti sebuah kapal. Di kapal teh kapan tingkatan-tingkatan dihandap lamun urang endeu ka Lampung ge eta teh kapan dihandap mah kendaraan naik setik urang teh geus aya di
tempat jelema naik deui rada bagus di luhur 5 PIP di luhur tuh hiji aya ASEAN nomor kedua urang bisa sare nomor katilu lihat pemandangan ka mana bae ge urang laluasa nah nu dihandap lamun deuk nyokot cai kan kudu kaluhur butuh nginum kudu kaluhur engke kahandap deui urang lamun ngabayangkeun sapira Merak itu Sumatera deket tapi angkleng-angklengan lamun model baheula Gunung Jati kemukan sabulan di kapal PHA Beto sabulan di kapal de dongeng-dongeng bapak-bapak urang eta asal deuk naon keteng nyokot cai kan kaluhur dihandap bawa ke handap kaluhur bawa ke handap eta kan kudu kerja sama antara nuluhur jeung nu handap lamun teh mah cak nu di luhur sia bolak-balik teh nyokot cai kaganggu aing teu kaur hees ki aya deui oh cak anu dihandap teh aing moal atuh aing nyokotan cai ka luhur aing kaganggu mah sia aing teu dibere jalan mah ngan kapal ku aing di bolongan aing dihandap nu nyokot caina aing mah di bolongan bae aing sia kaganggu mah ayo aing mawa nyana kampak mawa bor punyana diketrokan trok ieu kudu perhatian sakapal kudu perhatian kabeh cak di lurur euy ieu aya naon ketrok cak di 32 weh aya naon ieu dreg-dregan cak nu dihandap aya naon kudu peduli kabeh ulah harare es naik sia mah di luhur abong-abong PIP ngees atuh lah ngees bae ge eta dihandap aya nu kaketrok naon peduli atuh sia turun ka hadap hai saudara-saudara aya suara getrok-getrok aya naon ieu coba urang hadap handap oh nu keur ngabolongan kapal sia kunaon ieu nu mantep ngabolongan butuh cai jaya mah kaluhur aing care kanan malulu sakiana teh asal kaluhur gandeng asal kaluhur gos cenah geus dihandap bae atuh jalan deui kudu teh ieu mah diliangan kan parahu tak eta sia lamun saurang deuk ngalingan parahu demi kepentingan manehanana kemudian diantep silakana ku awehan kana hodana ambruk kabeh kudu peduli atuh sia demi kebutuhan sia ieu kapal dibocoran teu inget ka batur bisa aing mah pokona mah deuk butuh cai dibocoran ku aing kege dipangpetan deui mending mun kapangpet tolol meureun sia otak sia henteu ieu mah jang aca engke amun geus ngocor kula butuh tutupan deui emangna parang sada cai mancer kitu kumaha beunana boro-boro neuk ngabolongan sagede leungeun sia sagede cinggir ge sia teu bisa nyana keukeuh bae kakeukehan nyana tetep kudu diperjuangkeun sebab lamun teu diperjuangkeun cilaka kabehan bisa paraeh kabeh marah nyana cekelan ku kabehan marah ku kumaha ge tetep we kudu diperjuangkeun marah nyana sebagus boga komplotan Tito geus aya di nyana kabeh tata perjuangkeun ku urang bocor ya kapal bahaya bocor kapal mah ieu ti kelem kabehan wah cak anu sejen-sejen biarkanlah bocornya sedikit ini hulu eluh enak aja lu benar diantar tetap amankan sejuta kali aya nu ngahalangan amankan sebab bocor kabehan tenggelam nah iyalah fitnah saurang anu neuk ngabocoran siksa kakabehan sarua di urang saurang anu zina siksa kabehan saurang nu mabok siksa kabehan obo geus ambalaya nu mabok jeung nu zina jeung nu korupsi pamalingan ku ari manggeus lain rakyat deui negara ge maling nah ieu penistaan geus jelas menistakeun
Al-Qur'anul Karim kitab anu maha suci timbul tinu maha suci nu diagungkeun ku manusia-manusia suci ieu tetep bae eueuh dampakna perjuangan lantaran lamun Allah geus nurunkeun siksa kabehan di Perancis bae ge bisa tertangani. Emang di Perancis kumaha gitu awalna kan di Perancis ge seseorang anu belu ka Kangjeng Nabi lantaran ningali perkembangan di Perancis Islam sangat luar biasa. Secara kumaha bae tidak boleh pakai jilbab tetap bae diperjuangkan di Perancis dan lain-lain sebagainya. Tidak boleh mendirikan sarana untuk ibadah masjid mushola tetap bae nya nyereureun rumah-rumah kami kemudian tanah-tanah kami bangunan hasil daripada kami. Ini kan negara demokrasi dengan dalil demokrasi bisa terus baik walaupun dipersulit ya jilbab ya tempat itu ibadah tapi tetap baik terus baik. Geus kesulitan jelema benci ka Kangjeng Nabi, benci terhadap sahabat, benci terhadap ulama-ulama. Nyen cara emang cara nu kumaha di sekolah. Kumaha di sekolah? Di sekolah teh ya guru diinstruksikeun dari salah satu guru baik di sekolah SD maupun di SMP, SMA terus ke kuliah dari seseorang nu benci sebab nu bencina adalah dari kalangan elit. Instruksi dicoba siapa yang bisa menggambar Nabi Muhammad silakan akan dibayar dengan mahal. Cobakan instruksi ti guru ti dosen teh kumaha harus menggambar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi adalah yang paling mulia, tidak ada bandingannya kemuliaannya. Sosok Muhammad tolong digambar. Nu kafir makan ngeunah bae. Dilihat dari sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad jadi Taurat ge aya, jadi Injil ge aya. Geus puguh di Al-Qur'anul Karim. Tapi orang muslim kan bingung sekolah di dinya. Kan satu larangan Muhammad tidak boleh digambar-gambar. Ngagambar si eta mah sadaek keur nonggeng nangkarak. Tapi Kangjeng Nabi teh mana? Sebabnya nama teu bisa digambarkeun Kangjeng Nabi. Sempurna maha sempurna zahiran wa batinan da kumaha ngagambarna ka Kangjeng Nabi. Sebab si A kapanggih jeung Kangjeng Nabi bentukna kitu, si B kapanggih jeung Kangjeng Nabi ko lain deui, si C kapanggih jeung Kangjeng Nabi ko lain deui. Ketika diuk jelema jeung anu parendek nyana pangluhuran, aya deui jelema nu jangkung nyana pangluhuran, aya deui nu jangkung jasa tetep Kangjeng Nabi mah luhur deui kumaha ngagambar. Deui kumaha ngagambarna. Aya jelema kasep-kasep tandingna jol Kangjeng Nabi kasirep ka kasepanana. Aya jelema sederhana bae Kangjeng Nabi tampilna ka kasepanana henteu terlalu supaya ulah kasinggung. Kan lamun kasep biasa bae di tengah-tengah nu jore kan kasinggung. Kangjeng Nabi bahkan teu sesuai bae, bae leuwih saeutik doang. Jeung jelema nu jarore jasa Kangjeng teu terlalu kasep biasa bae. Tapi lamun aya nu kasep jasa Kangjeng Nabi tampil prima ka kasepanana moal aya tanding. Deuk kumaha ngagambarna. Deuk kumaha ngagambarna. Ketika aya jelema tina awakna leumpangna segala rupa ku bagus da luar biasa. Jol Kangjeng eueuhna naonan kasilep. Hese atuh deuk kagambarna model kumaha tuh. Model kumaha tuh deukna ja eueuh tandingna selalu di luhur bae nya di luhurna teh jadi fitnah. Kangjeng Nabi Yusuf bekasep teh jadi fitnah. Gak jadi fitnah awewe raribut, jelema raribut ku kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf raribut jelema. Awewe anu nyangheui we kieu bae kapan sabulan teu dahar teu nginum. Kunaon emang nungguan Yusuf liwat dan asal liwat we seger. Tuh kumaha nu lapar deuleu Kangjeng Nabi Yusuf seger. Tapi di urang lamun sebeh deulah aja pendi pae. Kangjeng Nabi Yusuf seger. Kakasepanana masyaallah. Urang deuleu nyana geus kieu belu. Kan beda kan. Tuh. Jadi pita ayeuna raribut awewe dikeritan leungeunna. Sebab sabiwir hiji Yusuf. Awewe asal geus ngomong Yusuf bae geus teu katahan.
Masya Allah kasep jadi fitnah Kangjeng Nabi teu pernah jadi gitu. Teu pernah jadi fitnah Kangjeng Nabi mah kasep mah pohara Kangjeng Nabi. Teu pernah aya nu bunggulan ka kasepan Kangjeng Nabi. Akhlakna jeung rupana Masya Allah akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin tsaniyah. Kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin tsaniyah marbu'al qamati abyadal launi musyarraban bi humrati wasi'al aini dzabatin hilaliyah. Talar atuh talar. Atuh marbu'al qamati Kangjeng Nabi mas sedang dadeg pangabedegna abyadul laun musyarraban bi humratin putih rada kaberem-bereman wasi'al ainain matana rada gede bureulek bagus bulu matana bentik zazabatin hilaliyah beungeutna percis okos bulan purnama anu herang zazabatin hilaliyah caang neuleuh Kangjeng Nabi mah beungeut teh caang lantaran keur poek Siti Aisyah keur ngaputan parem lampuna ragag jarumna kelabakan Siti Aisyah teh jol Kangjeng kadeuleu jarum Masya Allah Siti Aisyah warak beungeut Kangjeng bisa nyaangan kamarna si itu mah keur caang jol jana poek Masya Allah enggak saya kasetrum ya Allah dah ya Kangjeng Nabi mandeg sanu ngelehkeun nah diinstruksikan di Perancis teh supaya ngagambar Muhammad kafir kan dengan mudah kafir mah jauh larangan tapi muslim demo teu bisa bahkan salah satu mahasiswa nyuratan beraninya. Dengan ini saya membuat surat kepada para dosen dan para rektor, lebih-lebih kepada penguasa negara Perancis. Saya sebagai umat Islam dilarang untuk menggambar kekasih saya yang namanya Muhammad, keyakinan saya yang namanya Muhammad utusan Allah, dan saya hanya untuk bisa mengungkapkan kemuliaan kekasih saya. Muhammad ialah seorang manusia yang tidak ada tandingannya kecakapan dan kegantengannya. Kebaikan akhlaknya tidak ada tanding. Ila yaumil qiyamah. Diceritakan punyana surat tersebut sekian dari saya siswa Universitas Antek dibaca. Kaget dosen. Panggil. Setelah dipanggil sidang. Saya mati. Saya mewakili umat muslim. Ruh saya telah ada di surga. Eta di Perancis. Di Perancis geus berani kos kitu masa di negara urang teu berani. Di Perancis itu minoritas begitu berani seorang mahasiswa. Bunuh saya, nyawa saya akan ada di surga. Dan terketahui oleh umat manusia sedunia bahwa saya memperjuangkan Muhammad kekasih saya termulia dan terindah sedunia, tidak ada tandingannya. Catat nama saya. Di Perancis beraninya lah kos gitu. Kunaon di Jakarta ecek-ecek. Berani di Perancis. Maka terjadilah pembuatan karton nyana anu nentang. Ketika penembakan urang ngadenge nyana. Mendak nyana kuari hirup kene di sel saya. Bunuh saya. Kuari aya kene. Diamankan. Konon eta budak mahasiswa di jero tahanan Kodim aya. Iyalah keajaiban. Di Perancis seorang mahasiswa nu teu kadenge masantrena teu kadenge nanaonna begitu indah kadengena jeung aya keajaiban atuh komo di Indonesia. Beuh di Indonesia mah lain lalawara. Atuh jam muludan datang ka beak mulut. Rajaban datang ka beak rajab.
Jak kiaina ge mere waktuna kitu udah berderet sakena. Tapi kalau mahal mah bisa digeser, tolol. Ulah sok cilak-cilak atuh sia. Biasa bae sih. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Taya kudu sieun sumber-sumber fitnah, sabab-sabab fitnah yakni siksa. Urang kudu peduli berarti ulah lalawora. Nah, ieu kan kudu membutuhkan tenaga jeung kagagahan. Sebab dakwah bil yadmah kudu sahibul wilayah. Kumaha lamun urang teu berdaya, mun teu berdaya bisa ngomong-ngomong bae. Ngomong ge asana ieu ka belah dieu nama waduh rada hes inkar bae di jero hate. Lamun urang ridho kasuk ulah ridho aya nu mabok ulah ridho geus sakitu ge geus kasuk dakwah geus aya nu zinah ulah ridho geus kasuk dakwah geus aya nu maling korupsi urang ulah ridho geus kasuk dakwah termasuk terhadap penista-penista Al-Qur'anul Karim urang ulah ridho geus dakwah sakitu ge ku cicingna teu ridho geus dakwah wa alamatur ridha bil munkar adabut ta'allum minal khalal alladhi yaqau fid din fa'lil ma'asi la yatahabbagu qawlul insan karihan lahu illa idza ta'allama lil khalal alladhi yaqau fid din kama yata'allamu wa yatawajja'u li faqdi malihi aw waladihi. Jadi tanda ridho terhadap munkar urang teu nyeri ayana penistaan teh malah dibantu eta berarti jelema ridho. Geus lamun ridho berarti bakalna kaasup min ahlin nar. Ulah ridho urang. Kunaon aya leungit anak mah ku urang teh diperjuangkeun, leungit harta sapeda buh datang ka dukun-dukun diperjuangkeun sapeda. Leungit motor kitu keneh. Kunaon leungit agama biasa-biasa bae. Ieu ukuranna. Geus minimal urang ulah ridho ngadoakeun kanu keur berjuang. Nah, ieu nu ngahalangan perjuanganna etalah anu sakomplotanana ka dieu. Na'udzubillah min zalik wa min zalik wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jelema keur dakwah ngaleungitkeun munkarat hakikatna keur nahanan siksa Allah besi turun. Betapa hebatnya jelema nu dakwah unggul jasa luhur jasa lantaran nahanan siksa-siksa Allah. Gitulah dititahna urang ku agama. Maka mulai ayeuna kepedulian urang-urang tingkatkeun lingkungan urang. Besi aya nu kadenge mabok, urang rada aya tanaga, wayahna nasehatan. Besi aya anu zina urang boga tanaga wayahna datangan. Besi aya nu maling urang boga tanaga wayahna. Urang teu boga tanaga urang musyawarah. Urang teu boga tanaga sama sekali. Keca katuhu ke geus teu daya teu upaya. Urang cicing ngadoa ka Allah ulah ridho. Ulah ridho. Ngaji ka mana? Ieu budak zararina. Pagheulana tsunami bakal eta kudu diperjuangkeun ku urang. Iyalah ayat ieu lamun ku urang dilaksanakeun insyaallah urang teu mampu nu keur berjuang urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi ketabahan ku Gusti Allah, diberi kesenangan ku Gusti Allah tanpa aya halangan nanaon di mana bae jeung saha bae. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sing nyaraho aranjeun kabeh kudu nyaraho bahwasanya Allah teh pohara siksana liman khalafahu ka jelema nu nyulayan. Namun aya jelema nyulayan ka Gusti Allah, ieu teh bakal ngundang bebendu, maka Allah nurunkeun siksa sing hade. Wa'lamu annallaha syadidul
iqab. Wadhkuru wallahu a'lam. Warawa Ibnu Majah lan ngariwayatkeun sabda Ibnu Majah anna Rasulullah satuhuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap Kanjeng Rasulullah ma min sabahin illa wa malakan yunadiyan waranana utawi min sabahin isuk-isuk illa wa malakan angin lan utai malaikat tarara yunadiani kunyeluk ya karena malakan labad wailun lirijal minal nisa utawi wail ikut tetap kedua pirang lanang saking pirang-pirang wadon wa wailun lin nisa'i minar rijal lan utawi wail neraka wail ikut tetap kedua pirang wadon saking pirang-pirang lanang. Warawal Bukhari lan ngariwayatkeun sapa Imam Bukhari anna Rasulullah satuhuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban iku ngadeg ya Kanjeng Rasulullah alaihi tuturan. Wa kana fi maqala lana iku tetep ing dalem barang kang ngucap Kanjeng Nabi utai lafat apa lafat na dunya huluun khudratun ing satuhuna dunya iku manis tur kang lemok hejo lembok wa innallaha mustakhlifakum fi ansatun alaiku kang amri ngangkenteni sira kabeh piha ing dalam dunya wa nazirun lan iku kang ningalikeun kaifa ta'maluna lebok kaya apa ngamal sira ala il taqullaha baka wardi sira kabeh Allah wa taqul bisa lan ngaraksa sira kabeh ing pirang-pirang wadon. Imam Ibnu Majah ngariwayatkeun sanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gola kantos nyarios mamin sobah teu aya unggal isuk kecuali dua malaikat ngagero wailun lirijali minan nisa wailun linnisa'i minar rijal unggal isuk-isuk malaikat ngagero ngan ku urang teu kadeng urang makan kuari di majlis teu boga rasa teu ngadenge teu neuleuh padahal mah di dieu kan malaikat teh ribuan jutaan malaikat taruru lamun jelema ngarariu ngaji di luhur malaikat nongton urang teh keur ditonton ku malaikat lamun urang dibukakeun hijab masyaallah tuh malaikat tidur embung indit urang di majlis lamun urang keur di majlis ditonton ku malaikat malaikat kan makhluk Allah anu suci nu murni nu mulia teu pernah maksiat selalu mangmentakeun hampura ka urang urang keur diuk di dieu aju urang aya anu nga SMS aju urang kaluar kan malaikat dek ka mana tuh nanya ka sana oh dek ka mana kanyawan kan boleh isin kan urang boleh urang teh boga rasa kitu atuh jabadigul balurang mah atuh malaikat nu turun loba jasa kan ieu urang pasedak-sedakan jeung malaikat nah sedak-sedakan teh jeung malaikat urang teu boga rasa masyaallah ulah dikira malaikat eta henteu hadir ribuan jutaan malaikat lamun urang dibukakeun hijab embung balik urang embung balik indah jasa komo ditukangin malaikat kan aya bidadari masyaallah rambutna terurai panjang haju irungna mancung bibirna beureum asli lain dicumang cemong aduh masyaallah eueuh jilbab ditu mah ngarundai kabeh sorga tuh ngaranna
nyanakan diri itu ke nonton orang tuh salah kiai itu salah ditaruh juga kabeh si ada kena itu embung malaikat gak ada ke mana nu sia embung itu emang kudaon lah henteu tah cek kitu bidadari Masya Allah urang lamun dibukakeun hijab seperti kitu murigak bulu atuh murigak bulu nu mentak waliullah haju udang ti peuting daek mandi daek salat daek zikir mentang mata emang kunaon gitu dibere de gerakan-gerakan energi anu di luar perasaannya bahkan aya nu dibukakeun hijab model Ibrahim bin Adam bisa ngadenge suara malaikat Tuhan Abdul Qadir pernah ngadenge suara malaikat Imam Syafi'i pernah ngadenge suara malaikat jelema-jelema nu brilian anu geus pilihan Allah nu mantak haju geus teu hayange kana dunya jelema anu geus boga rasa ditutur-tutur ku malaikat ulah Kangjeng Nabi heula luhur teuing Kangjeng Nabi mah iya hamba-hamba umatna bae geus saperti kitu mantak talaleger kajenteng kumaha ge tetep sebab daun ngahijina nyana jeung malaikat ya Allah ya Rabb urang teu dibukakeun hijab ketika ka masjid teh Ibrahim bin Adam mah kan seueur gadenge suara malaikat digerokeun Ibrahim di diuk-diukna ge diukna dititah ku malaikat di dinya sebab geus aya malaikat rahmat nungguan di dinya Masya Allah eta hamba Allah bisa kos kitu ku luhur-luhurna coba si eta ka masjid barang di dulu ngarundak aja lompat TKI mah seserian ya kunti anak sih kan lain kabehan ya Allah ya cerita makhluk-makhluk halus setan iblis jin malaikat jismun latif jisim latif anunya nama bisa nembus orang di jero kamar ge asup tanpa aya harang jisim latif boro-boro malaikat atuh Tuhan Abdul Qadir Kangjeng Nabi Qadir ge urang di kuncian jol aya di kamar atuh sagede Kangjeng Nabi Qadir meh manusia atuh bisa tak aya di kamar atuh kaum malaikat urang lamun boga pikiran kadinya moal sieun urang mantak nu batak sieun ge pikiran urang teh ka pocong deui kuntilanak pocong kuntilanak genderuwo malah bersuara kan genderowona jangan takut kita kan sama-sama satu bangsa kita siap genderowo ge nya nyaritakeun satu bangsa ieu malaikat cek malaikat isuk-isuk wailun lirijal minan nisa cilaka lalaki babarengan jeung awewe kagoda ku awewe cilaka wailun lin nisa minar rijal cilaka awewe digoda ku lalaki kagoda cilaka lalaki babarengan jeung awewe nu lain muhrim cilaka awewe babarengan jeung lalaki lain muhrim cilaka nyana babarengan padahal can halal malaikat godeng cilaka wel neraka Masya Allah kuari makan geus teu boga pikiran naon atuh kaluar ti mah komo par karyawan pabrik geus teu boga rasa eta haram di sekolahan guru geus teu boga eta haram ka murid di PNS teu boga eta haram sekretaris geus teu boga rasa eta haram geus kabeh well cak malaikat cilaka
Cilaka. Jara geus neulean di Amerika geus puguh malaikat teh, neulean di Perancis geus puguh, di Inggris, di Jerman, di Eropa, di Amerika mah geus kos kitu. Di Australia geus sarua, barang ningali ke Indonesia nya lagi ngobrol. Kok berubah ya? Indonesia udah kayak di Hollywood. Malaikat. Ini siapa kiainya ini? Yang dakwanya mana barang dulu? Oh eta. Cak musa urang atuh pantes jangan dakwana ge kos kitu. Saruana orang nu dakwana. Sarua, malah nu dakwah ge anu ngeplay segala pantol. Blon ya. Iya malaikat mengutuk nih. Wah, bahaya. Masa sih bawa organ dakwah? Oh, malaikat. Wah, ini kampung udah kita gejeburin aja yuk. Gejeburin ke mana? Kita nungguin instruksi dari Allah. Kalau kata Allah gempain, udah kita dalemin aja dah. Ini lagi ngobrol kos gitu. Ini gara-gara kiainya, masa kiai begini? Nyanyi-nyanyi kiai. Wah, kalau yang itu mah setengah dah yang itu mah. yang ono. Tideulean nya. Jadi berubah ini Indonesia. Wailun. Tah, urang geus teu karasa ku hari juga awewe teh biasa-biasa bae. Iyalah iman urang. Sok lagi. Datang ke mana kadar iman urang menghadapi ukur